al-mukarram, jajaran para abid ulama wal ulama, para kiai, para asatid anu musim kuring sangat dihormat dan mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Ta'ala. Oke, wabil khusus kasayuna pasal guru anu caget, anu tebih, anu paratos, abimbing ka pribados nasihat ilmuna, mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat, anu barokah. Amin. Anu musim kuring sangat dihormat dan mudah-mudahan dimuliakan ku Gusti Allah. Oke, bilang kasadayana jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, pemudi, ayat-ayat ini mah ayat-ayat, barangkali ayat-ayat. Anu musim kuring sangat dihormat dan mudah-mudahan dimuliakan ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabada simkuring haturkeun dina